Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Tepangkeun nami abdi Hani Rohani Septiani merankeun janten Eros. Tepangkeun nami abdi Yuni Fitriani merankeun janten Iti. Tepangkeun nami abdi Jihan Oktaviani janten Dewi. Tepangkeun nami abdi Winnie Fuji Nur Aini merankeun janten Ela. Abdi sareng rerencangan di dieu bade nampilkeun tentang drama sisindiran. Budak leutik di lelewe, Ngulangna di bageran. Daripada eueuh gawe. Mending nonton sisindiran. Wilujeng nyaksian. itu si Iti kenaon sarang bari ngeueuh. Benernya si Iti kenaonnya didinya sorangan. Meuli besok ka Mang Emon baiknya diantarkeun. Itu si Iti kunaon? Hayu atuh urang sampeurkeun. Yuk. Mang Didi indit ka Mang Ewon balik nyurakan Mang Mumun. Mana di dia kenaon nyorangan bari ngalamnya. Kasawah si Sirleu dibantuan ku Mang Eho. Rek naon marane ka dieu cicing tong hayang nyaho. Lain kitu bisi aya naon sok we nyarita. Tah nya Iti. Naon atuh mana di dieu bek beri ngalamun sorangan deui. Lamun geus nyaho sababna maranek naon kitu. Lamun nempo si Birita sok geura-geruan senang dantu. Lamun boga masalah sok we nyarita. Sugan we arurang bisa ngabantu. Yeuh, ti aya boga masalah teh wah di sorangan sok we nyarita da lamun orang bisa ngabantuan mah pasti dibantuan. Uguh atuh da ngabantuan babaturan teh penting. Salagi bisa mah pasti sok atuh geura nyarita. Geus wae nama nyaritana di imah kuring, panas di dieu mah. Ayo atuh. Yuk. Sok atuh ti geura nyarita kela-kela. Ini basok ka mangana kampoha make cuanki. Kun geus bisa nebak naon masalahna paling jangan gara-gara lalaki. Bener kitu ti. Geus katebak kamari ge gara-gara laki, pasti ayeuna ge gara-gara laki. Mangnya dagang gula-gulana menangkernya di Jerman hanya kal teh kunaon titi heula. Hanya kana bet ninggalkeun si Salman. Geus kal tebak. Menjajat seuri-seuri indungna ka pengandaran hanya kau mapaneuri mun mimiti ngaranna pendaftaran. Lah sok ayeuna hayang kumaha ka hayang teh. Ih di bejaan teh hanya kal ninggalkeun si Salman. Tah kumaha carana ngarakuring balikeun si Salman. Ai kamari urusan jeung Salman kunaon jawabna? Tah bisi harayang si lalapan. Ya nanti ditampe nya. Dewi. Sok mangga-mangga. Naon? Kamu si Salman? Lah, Bakalan deket urang keneh. cik ningali. Takkan hilang cintaku padamu. Ini saslik kitunya. Jadi hati sumpah. Adi nanyakeun kana sadari matakna boga nu alus teh sok disia-siakeun da hanya keula masok paneuri. Pan kamari ge Iti ngomong si Salman mah ka Asep bager pukul mah sagala lah ngan hanya kana ayeuna geus enggeussan. Ah bener cik si Ella jeung si Dewi ge. Geus ayeuna mah pentingkeun heula sakola, benerkeun masa depan. Da masa depan mah eureun ti dieu ti. Mah gara-gara putus. Angkanya jodoh mah nuturkeun moal ka mana.
Geus we namanya ulah di pikiran masa depan, usaha sekolah. Naon mikiran karari itu. Geus wae na tong dipikiran mending keneh nyeblak. Yuk. Yuk. Tadi HP tinggal jadi HP. Guys, kamu tuh baik deh.